Ngahadiran Kiai temana Sundatan alias hitanan. Dipotong ku Nabi Allah Adam jadinya lah riwayat Sundatan di dunia. Nah mengpeng deketnya ia di sebelah imah anu ngahadiran Kiai ge tunggeus ngabadegan biasa banyak ai masalah Kiai masuk imam orang dia masih unggul. Mudah-mudahan hatena ge bersih akhlakna ge bararagus amin. Biasa bae dak di dieu ge nya aing diukna ge panghareupna japan ai panghareupna mah pangaruh bae pan meunang-meunang oko atuh tah si eta malaju mikiran oko bae tadi keneh titah hatena baresih kumaha tah da leburung daknya aing laju meunang oko bae rezeki anak soleh. Tidinya cek Allah ka malaikat Adam geus ditarima hampurana geus geura tiup bun-bunanana meh sadar eta nu ngajadi ruhna. Dikirim eta malaikat ku Allah malaikat rahmat ditiup bun-bunan Nabi Allah Adam geleser kana mata tinggal geleser kana irung bersin hadis menyebutkeun lapan alhamdulillah. Jadi ka urang lagi datang ke dia di mana orang bersin sunah maca lapan alhamdulillah. Ibu cek malaikat he Adam dosa anjeun geus dihampura ku Allah. Ngan ulah poho kana nadar anjeun. Nadar nu mana malaikat? Tah nadar geus heueuy. Atuh baheula teh cik anjeun lamun cenah dihampura dosa-dosa ku Allah nak motong anggota awak anjeun. Oke, motong curug goreng saya. Motong jeli aing kupang gitu. Lagi naon dipotong. Cek malaikat ulah hese-hese eta bae tatatan eta tanu maci eta. Dipotong ku Nabi Allah Adam jadinya lah riwayat Sundatan di dunia dibawa ku Nabi Allah Adam tina panadaranana.